alamin. Sok para remaja belajar untuk mempertahankan iman, belajar untuk mempertahankan akidah kita orang Islam, belajar agama, datang ke ahlina, datang ke kiai. Boleh membuka Google, tapi hubungi para kiai. Gening dina Google mah kieu Pak Kiai, ieu saresna kumaha kitu ari diajar agama teh ulah cukup dina Google teu nanya ke kiai, jadina nyalah-nyalahkeun batur. Terus Haji Yasin ulah teu anjog ieu teu cek aing nyanya honing Haji Yasin teu anjog cek saha lamun teu anjog manu di jero kubur kalaluar nararagi pan caricing bae anteng eta teh anjog. Terus ayeuna ibu ari ngaji Yasin unggal malam Jumaah sok balik teu eta Yasin sok balik deui ka ibu ngaji Yasin eta berarti alamatna anjog eta teh. Sok ibu ngirim surat geura alamatna teu anjog balik deui. Aduh aing geus menit urang mah geus Islamna Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dia nu diajarkeun ku para ulama. Punten abdi rada mengkol ieu ngabahas Islam Nusantara da kamari ribut Islam Nusantara. Ari Islam Nusantara teh naon? Ieu dijelaskeun ameh teu keder urang dieu. Ari Islam Nusantara teh Islam yang diajarkan oleh para wali songo, itulah Islam Nusantara. Lain ajaran baru, lain kade. Islam Nusantara teh di Tajung aya bedug, di masjid ieu masjid aya bedugan eta teh Nusantara. Da di Mekah mah eueuh bedugan. Sok ibu mangkat ke Mekah teangan di Masjidil Haram bedug malah panggih. Jang naon ari bedug? Menandakan waktu masuk salat. Waktuna masuk ngalaksanakeun salat. Baheula macan aya sapeker, jama di sawah, jama gawe di leuweung, jama gawe di mana-mana. Ngabejaan yen ieu teh geus lohor, ngabejaan geus asar, ngabejaan maghrib, ngabejaan isya, ngabejaan subuh, ditabeuh tabedug tung 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 dem. Situ dem. Ngabejaan cek jama teh alhamdulillah geus bedug. Ngan padu alhamdulillah bae celengge. Gagawe meneh nggih gawe maning aja mangkat ning masjid nggih po tuh ning jadi eta teh nandakeun waktu masuk salat. Baheula macan aya sapeker bulan Ramadan nabeuh bedug dung wayah buka. Lamun teu nabeuh bedug si ajengan sok ka dia kajeun, tapi makmod kudu nguriling ka unggal lembur gogorowokan magrib daek makmod kekituan atuh sia beureun beuheung pegat matak para wali teh baheula luar biasa jamaah alim sadayana nyieun bedug dung 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 dem 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 leres gitu. Cenah geuning ari di Mekah mah eueuh bedug. Beda Mekah jeung Mekarsari bed. Di Mekah mah geuning eueuh pupujian, di Mekarsari aya pupuji. Geus adan teh pupujian. Nah eta para wali baheula geuning pupujian ngantian jalma nu tos di sawah bebersih, dicai, keur mandi, keur wudu di dagoan pupujian. Eta teh Islam Nusantara Bu. Di Mekah eueuh pupujian sabab di Mekah mah can adan masjidna geus di Mekarsari. Boro-boro can adan geus adan ge eueuh nu nyamper. Pan ngomongna teh geus adan deui bae. Lohor teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar geus adan deui bae. Laras gitu atuh kadang-kadang menu ada lagi eueuh di masjid teh boro-boro nu sambeangna. Jadi pupujian ngantian jamaah aya pupujian ya Allah karim beda-beda mujina waktu lohor, waktu asar, waktu maghrib, isya, waktu subuh. Biasana lamun muji subuh mah aki-aki muji subuh da para pemudana hees bae. Astagfirullahaladzim
Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngempura ing sedaya dosa inyong. Eta mujina urang Tegal kawin ka urang dieu lan dosane bapa biung inyong. Aya di nu muji Bu aya aya eta Islam Nusanta balikan deui jadi lain paham aneh kade urang dieu kade. Oh eta teh ngaduk-ngadukeun ulama NU diadukeun jeung umatna diadukeun jeung anu dihararandam teu ngarti cek si bapak teh kitu pan geus aneh-aneh bae geus tong nuturkeun nu dihandap tuturkeun ulama Nahdlatul Ulama anu aya di tong nuturkeun di luhur nu dihandap lah tanuturkeun kiai-kiai anu aya di urang leres kitu leres. Pertahankan iman Islam sabab eta teh kanikmatan ti Gusti. Bersyukur alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal bo kitu nembalan atau ditanya teh. Aduh capek-capek kakarek ge ditanya nage kela yang nginum yo sing ngaleut bios ye nalika Mi'raj Kanjeng Nabi jalan-jalan ka neraka di tempat teh eusi neraka teh ternyata eusina lolobana awewe lalakina ngabadeg sarua tuh. Sur Siti Fatimah teh kunaon geuning cenah seueur isti ya Rasulullah kahiji ari isti teh kelemahanana kurang bersyukur tah ari awewe teh kurang bersyukur gawena manyun ba leres gitu leres tuh ngakunya ngaku be ameh tereh kamari teh kapan raribut dina grup ya Bu grup WA erencangan cente geuning ayeuna ngayah kiai garering erencangan di grup kiai gitu grup Hamida Manon Jaya kalau dede gering dirawat yeuh cente ieu karunya teuing aipak teh cenah nu ieu mah maji gering soteh ngalamun pamajikanana borjuis teh jadi luhur nyaho salaki teh kiai ari gagawe pagawean siga pengusaha atunya geus gering salaki teh pengen caing teh ngahuleng be molohok ari kiai teh atuh sugan teh ibu duitna teh pangajarkeun teh ngayah tanaha komo lamun ngeusian majelis taklim unggal minggu mah aing ngaprihatin kapan dina sulam PT 2000 1000 papada mere 10.000 di pulangan 8.000 ku aing sok dideuleukeun da aing sok ngeusian majelis taklim cing teh hayang nyaho cing aing meta jamaah eta 20.000 pak teh di pulangan 18.000 ajang minggu hareup deui atuh uyuhan atuh da mahasiswa dan ini kabeh aing kalah cing teh ari teu ngeusi majelis taklim ieu teh kawajiban ari ngeusi aing teh hayang utah da bau balsem sa masjid kahayang aing mah pak ari majelis taklim teh ieu nu ngaroran kieu teh atuh rada-rada seungit di masjid teh ieu mah ampun papada mawa minyak angin cai teh arinya teh rek ka Jakarta tanaha lamun Luragung Jawa yang bau minyak angin teh meujeunna bae rek utah ieu mah di masjid mah wana teh minyak angin teh kaciri seuseureun sok mah minyak angin da teh keur mah nyaralen deh nyabunya aduh aing mah Gusti teuing nu agung bo kurang syukuran ari awewe teh matak ayeuna ibu lamun hayang boga salaki panjang umur kaloba syukuran alhamdulillah dibere 10.000 alhamdulillah 20.000 alhamdulillah dibere 1 juta alhamdulillah aya 100 kalina da duitna 1 juta komo 5 juta komo 10 juta lalakina kudu paham pak awewe ayeuna mah kahade lamun galingging panas tiris tong dibawa ka puskesmas moal waras
kepelan duit kakak ulin kayak ujung ngorejat geus bere duit tah gitu tong gerang-gerung tah 5 juta gitu kan itu kakuningan gerak lumpat ternyata aya obat tu leuwih ampuh jang awewe mah ya Bu aduh ampun Gusti geura syukuran alhamdulillah hiji kadua kunaon geuning ari awewe loba ka neraka ari awewe teh loba ngacaprak sungutna ngomong bae teu kaop aya kakuhul berebet salaki sakecap awewe mah aya kana 100 kecapna teureun eureun wek teu rajin aing ngadengekeun mata kieu bapak-bapak lamun boga awewe purah ngomong HSBHS keun anggap radio butut keur ngadongeng aing mere resep daripada ngalamun tereh modar mending ingkeun antep udah awewe mah sagala diomong coba datang kanu ngawinkeun kabeneran panganten lalakina kasep awena goreng diomong eta panganten lalaki teu gablek dedeleuan la ilaha illallah eta anakna siga naon eta engkena awena kawas kitu tempo eta halisna ngajedik irungna gede aing mah najis ting dadae kanannya ceuh awena geulis salakina goreng diomong dadae kanan eta awewe kawin ka lalaki kawas kitu bulu irung ronghok jaba kumis kawas kitu najis ting aing jauh bulu bau kelek jaba aing anakna sigana jadi buta tam pokona awewe mah geus teu eureun-eureun ngantri parasmanan ngomong parasmanan dilalila teuing nyiuk sangu panggedena deungeuna pangayahna pedah dagingna liat diomongkeun balik teh euceuk ari tadi ngadahar daging mumun liatnya ceuh nomor 3 sigana teh najis aing mah osok dina nu kitu aya nu kitu ada urang dia cek aing ge pokona mah we mah ngacaprak segala diomong kiai bae kiai diomong datang tiheula diomong dikati-katingnya itu teu payu sugan karek milu madang sugan datang penting diomong jam 10 karek datang wayah molor ngaji lila diomong ngaji teh lila teuing deh kesel tereh diomong najis teh saencret ieu kumaha empana di jama da aing mah yakin ge anjo ka imah ngaromongkeun aing sok bae aing mah kaciri ibu teh geura saja jalan teh ku kai salakina kadi aya salakina nu teu datang suraseuri cek salakina teh nyanesina suraseuri teu inget ka Pak Kiai teh jaba kasep jamat teh jaba ieu mah atuh si ibu mah ulah aing kasep teh naha sih aing mah sok sirik beda salaki di imah goreng teh ada si ibu mah ampun teng Bu teruskan Bu geus rek sajam ieu sajam bae lain sampai subuh tuh meureun aing modar isukan teh isuk dibaok Bu jam 7 dibaok teh abdi teh ka Tasik ieu teh dibawa teh ka Tasik jadi di dieu teh moal lila geus sakedeung mah da aing naik HS soalna mah persiapan jang isukan aduh astagfirullah dibalikan deui Bu tah jadi iman Islam urang teh syukuran ka Gusti Allah alhamdulillah dibere iman dibere ieu teh jasa Kanjeng Nabi jasa para sahabat jasa para ulama dulu terjadi hijrah sehingga Islam bisa sampai ke negara kita alhamdulillah hadirin kaum muslimin rahimakumullah ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika yang ketiga Imam Hasan Bisri berdoa kepada Allah ya Allah wa husni ibadatika muga-muga abdi sadaya tiasa ngabener-benerkeun ibadah ngahade-hade ibadah wihan tadi saur Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah hijrah teh aya 2 hijrah awak hijrah hate hijrah awak pindah di Mekah ke Madinah ibu pindah di Mekarsari
ka Sindang Agung umpamana eta teh hijrah eta teh ka Kalimantan, ka Irian, ka Papua, ka deui ayeuna di Papua keur ribut bae hayang merdeka. Kuduna nama eta teh pamarentah teh cek aing mah cek uing ngurus heula Papua tong ribut ulah ieu mah hayu hayang pindah ibu kota ka Kalimantan rea tingkah eta jama ekna cek aing mamiceunnan duit 500 triliun geus bae cek aing 500 triliun mah beulikeun kana kurupuk sugan ka kubur Indonesia ku kurupuk teh heuh atuh kalanyeun ibu kota rek naha ibu kota nu takatik pindah ka Kalimantan rek naha udah pindah teh ka nu rada deukeut atuh ka Mekarsari jadi ibu kota meureun teu kudu ka Jakarta nya punya cek sibut teh da Mekarsari ge ibu kota Indonesia lah geus ari jama dina luhur teh cek aing ge teu ngarti jama teuing malalikir teuing hante eta teh jama teh rudet pisan aing mah tah hijrah awak pindah aya hijrah hate nu kumaha hijrah hate berpindah ya urang ge ayeuna teh kudu hijrah bu mangkana hijratuhu ilallah wa rasulih sing saha jalma nu hijrahna ka Allah jeung ka Rasulna fa hijratuhu ilallah wa rasulih maka eta jalma bakal panggih jeung Allah jeung Rasulna urang hijrah niatkeun dina hate tina peringatan hijriah kita akan pindah tina naon pindah tino tadina bodoh jadi pinter tino tadina tara ibadah jadi rajin ibadah tino tadina tidak sopan jadi sopan tino tadina tidak beradab jadi beradab tino tadina jama males jadi rajin terus gitu eta ngaranna hijrah